ya nu kieu mah aing geus teu gawe nanaon mah di imah kula bae mah yes aya jeung kula geus bae di imah pokona mah kula dahar mah dahar kula henteu mah henteu ngeunaheun jasa ngomong geus di imah bae geus ulah gawe nanaon mah anak kula boga anak pangasuhkeun ngomong kok sugena hejaz pangasuhkeun tah anjeun pembantu eueuh teu pangepelkeun nah ketika atuh aya seuseun panggeusehankeun eta kadengena mangeunaheun teh semah cicing bae di imah kula geus aya eta kalau boga anak pan hijau mah ngeusehan atuh sasapu segala rupa eta mah pan lain ngeunahkeun ngababu loba kan kos kitu mah loba jasa eta tinggal tungguan dorakana bae teh dalam dunia beuki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewaan jeung dulur poho kana alam kubur kabelah dituna 48 kali ejeung besan geus anak urang 4 kalina teh ejeung salakina teh engke kadituna boga bapa atuh kadituna mitoha aya bapa kolotna bapana mito terus ka eta korib secara umum heulana iya dek diceritakeun beusi salah engke napakah korib nu mana nu wajib dinapakahan teh lamun kamari nu ku urang dibahas urang wajib nganapakahan pamajikan urang teh teh anak beungeun setelah diakad ku urang dicikah tanggung jawab bapak mah lepas dina masalah urusan mere dahar minum pake nginahan ieu tanggung jawab salakina geus urang ku agama diwajibkeun mere napakah ka pamajikan tergantung pamajikanana mun pamajikanana itu urangna aya 2 liter sapoena eta teh ukuran biasa-biasa lamun kabenerannya nama daharna teh sapoena 5 liter itu jasa berarti jadi beca ge teu mahi sorangan mana bade jasa teh berarti atuh kudu 5 liter tetep bae kuat 5 liter atuh pegateuh urang jadi pegateuh poyeng aing urang geus beak mobil beak motor pake napakan pamajikan parah amat sapoena 5 liter lah janya nama mun ngadahar botan ge sok boga dek teh 5 sakali ambo emang anak saha ulah bebeja anak sa urang cikupa mung parambul nya Tetep ya, luar kebiasaan wajib aja. Itu ya emang hitungan lumrahna 2 liter mun sugi, mun sedang 1 liter setengah, mun pakir 1 liter. Eta pemajikan. Nah kuari, urang boga bapak, kemudian bapak urang teh teu mampu. Urang boga emak urang teh teu mampu. Teu mampu teh artina teu usaha ngadahar nu aya gegeseet. Ta eta teh emak jeung bapak nu masih keneh hirup. Ajunyanana teu usaha, pandahar mah terus bae. Dahar mah terus bae. Baju bisa disampaikan cekolot baheula. Ban beuteung mah teh bisa. Tetep bae kudu dibere dahar. Nah ieu kuari kewajiban mere dahar. Kewajiban nganapakahan kanu jadi indung jeung bapak. Saha eta? Ieu geus diatur cek di dieu. Yalzamuhun nafaqatul walid. Wajib kaki zaid nganapakahan bapak. Termasuk indung. Wajib kaki zaid nganapakahan emak nu bapak jeung emak. Nah, teu boga pakusahaan. Ngadahar nu aya geges teu aya. Ulah datang ka terlantar indung jeung bapak teh wajib ka anakna nganapakahan indung jeung bapak. Nah, cecer indung jeung bapana mah geus eueuh ge bapak kolotna. Kuari bapak kolotna ai digawe mah henteu ngan dahar mah gembul. Eta wajib bae eta kaincu berarti wa inala sanajan kaping luhureunana bapak jeung emak geus eueuh
atau aya kene bapak aya emak aya geus teu daya teu upaya teu usaha teu naon ngadahar nu aya geus teu aya ludes kemudian boga kene bapak kolot berarti nisbat ke anak nama tah eta bapak kolot jeung emak kolotna wajib dinapakahan ku anakna bapakna wajib dinapakahan ku anak emak wajib dinapakahan ku emak mun aya kene bapak kolot teh wajib dinapakahan kudu jadi insu. Alhamdulillah di urang kos kitu jasa. Kos kitu jasa lah pokona mah. Hiji duang-duang nu teu diurusan da indung bapak teh. Ya nu kieu. Ma, aing geus teu gawena naon mah di imah kula bae mah. Yes, aya jeung kula. Geus bae di imah pokona mah. Kula dahar, emak dahar. Kula henteu, mage henteu. Ngeunaheun jasa ngomong geus. Di imah bae geus ulah gawena naon mama. Anak kula boga anak pangasuhkeun. Ngomong kos sugena hediah. Pangasuhkeun tah. Aju pembantu eueuh atuh pangepelkeun. Nah, ketika atuh aya seuseun panggeusehankeun eta kadengena mah ngeunaheun teh semah cicing bae di imah kula geus aya. Eta kalau boga anak pan hijau mah ngeusehan atuh sasapu segala rupa. Eta mah pan lain ngeunahkeun ngababu. Loba kan kos itu mah loba jasa. Eta tinggal tungguan dorakana bae teh si anak. Kuduna pan lain kitu kadele emakna keur sasapu gegeran rontok urang menjadi anak mana aduh ulah sasapu di dieu kunaon emang kita habis bersih bela ditu bae. Tak anak goblok eta tah. Masya Allah, juga tadi kangenakeun kan jadi hindung teh. Orang kan nanti tak pindah. Blon sama situ mah. Gimana ampura bae mah kajin kadele kotor gelah tapi ra kotor atuh mah. Ja aya nu ngurusan ieu pembantu can datang atawa ke can kasiwer geus mamandeg di mushola bae geura maca Quran tasbih. Geus teu kuduna naon mama keluar dahar anggap kukula mata gateung geus pokona sia ka aing ngomong geus itu jaramun eta itu naon ngaran gateung mah teh kaya rayap mah geus mandi cicing bae geus bebeneran kula mah ieu ulah sasapu ulah ngepel geus pokona mah da ibadah bae emak mah di dieu dahar sadaekna emak teh nginum sadaekna ayang kunaon gitu bubuahan tuh di kulkas aya mama geus ulah mikiran gawe segala naon kotor saeutik geus serahkeun ka nu ngurus tah mata lega alhamdulillah yang boga anak teh alhamdulillah ieu mah lain tah mah jadi guru barang cicing di imah sia kunaon mah atuh mah kabeh Pak sasapu emak nyusuan emak ngasuh emak berat teurik dikamakeun segala rupa bae ka masak-masak mah jeung pemajikan sia mah gawean nonton TV bae. Eta nu kos itu di Lampung loba tah. Aju ku ari pindah ka dieu. Lain ngangirakeun gambar. Tak mah teh wajib dinapakahan. Mak ieu mah keur carita ieu mak daek cicing di imah kula teu kudu gawe. Dahar sadaek da kewajiban kula Pak mah teh. Mun daek alhamdulillah. Mama yang bebas. Kajian di imah sia gedong mewah segala rupa ge mama tetep bae yang di mama lamun emak yang di mama geus ulah gawean naon mama salat da ukuran dikiriman mah beasna duitna jeung sajabana geus mama pokona mah ulah mikiran anak ibadah teh geus ka Gusti Allah tak mun aya anak model kitu tak surga. Masya Allah hese jasa eta ka emak teh hese ka abah jeung ka emak babari jasa anak ngolokna teh. Babari jasa. Waalaikumsalam. Iya sia. Bah, sehat ya. Tuh alhamdulillah. Masyaallah. Eta naon teh? Oh, kabeuki abah, kok jinggo. Ieu kabeuki abah ieu kopi nu pahit teh ayeuna. Ih, sia mah bisa anja atuh kula mun keur daek abah. Aduh, anak aing geur deui di antara 12 kan sia doang. Nupang hebat-hebat tadi ya tuh pulang aja inget naik abah kajian kuku mah ge nu mantap ge sanajan rada carang ka dia inget mah terus bae Pak. Alhamdulillah boleh digendong ge di sapoe-sapoe gendong aing mah ieu teh sia geuna biasa aju nya na isuk-isuk na legudang loba amat ya abah
Parehna menang panen meureunna nanti. Waduh. Tapi jaka abahna. Bah, eta pare loba lupa alhamdulillah kamari di sepatan. Kadang di kedung dalem, di ranca bango, eta gitu ta. Bah, tuh kira-kira lamun dibawa ka imah tuh tenang naon. Terus udah mau mobil bes ya ka dieu. Cek lain angkot ngaharkeun aku apa salah tuh. Dibawa ka angkot pan ka dieu. Mawana mangan jinggo doang 2 bungkus, kopi pahit nage ayam berentak parakap mas, tapi lu dibawa, masya Allah sakidang, gitu. Kan nagarong itu anak. Senang baik tak kolot senang jasa, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah sakidang metak, ojol, dan jinggo 2 bungkus. Mun pikiran nu normal bapak anak aing sih digarong ka lain ya. Tapi lantaran dedeh mah bedanya asma ka anak teh. Tapi atun itu mah nun teh dipake ka dedeh teh ya. Geus bawa ieu ditolak itu ditolak ya. Beberean pepentaan boro-boro sakijak pentas 1 letter 2 letter geus. Sia deui. Minta cuma kadina dengan datang dengan minta baik. Oh, dari gitu anak aing. Kabur sia ka ditu. Padahal mah 1 letter 2 letter. Lantaran teu bisa ngarayu kolotna. Manta kolot asal dirayu bae. Aduh. Jinggo turun, kijang maju. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Nah kesimpulanna nama ulah sok ngababukeun ka indung. Ngeunakeun indung teh. Ngeunakeun bapak teh tawaran ku urang. Pak. Ieu geus lah abah mah geus usaha. Abah wariskeun umur ku gua geus dihitung bae. Ieu geus aya 70 leuwihna. Pak, geus boga bonus. Cek kula mah geus bae abah mah sama usaha dipiterakeun ka kula mangga deuk ka adik kula mangga geus abah mah ku kula dicukup geus. Besi ayang dahar naon, yang naon, poskona kukula abah jeung mama ditanggung jawab. Besi deuk ka mamana, mobil kula pake pokona mah. Ya tahu abah aya kana dijualan kan? Bloon deui teh budak kan. Bloon mah lulu. Tah eta teh dingeunahkeun ku urang kolot teh. Tah eta teh jembareun kolot masyaallah. Ku ditawaranana bage ku anak emang kumaha. Ditawaranana bae pan beuki kolot teh jelema mah berwita beuki kolot ge kapan jeung anak teu nanya bae berwit kolot itu si budak posain anak aing bae kunaon budak kapan jeung aing teu nanya pugu anakna keur nyeri huntu teu nyaho tah eta teh kitu berwita biasa kolot kesimpulanna mah wajib si anak mana pakahan indung jeung bapak. Allah, insyaallah. Menandap cek Kanjeng Nabi, mun hayang anak sopan kanu jadi kolot, didik make adab. Datang-datang ngomong kitu bae mah jauh melung. Datang-datang si anak teh neuk ngangeunakeun ka indung bapak moal isa. Lantaran teu dididik ku jadi kolot didik heula, make pendidikan adab. Kanjeng Nabi lah afdalu minnahi la na'ala itu walidun waladan minahlin afdala min nahli adabi. Teu aya beberean siji kolot kanu jadi anak leuwih utama beberean tibatan beberean ilmu adab tadi jadi anak. Mere harta bakal takabur anak. Mere jabatan bakal gede hulu. Kope anaknya mungkin nomor nama bangsa nomor 25 kan itu. Gede hulu tuh si budak. Tapi lamun dibere ilmu bakal tungkul siga pare loba eusia. Kurang kumaha Kanjeng Nabi nyaritakeun. Aya jelema bebeja ka Kanjeng Nabi. Eta jelema ya Rasulullah kunaon? Sopan jasa ka kula teh. Aduh, boro-boro mere nanya gente. Senyum Kanjeng Nabi. Bebeja deui nya senyum deui.
Bebe jadi senyum deh, disapalen Kangjeng Nabi mah ngobrol jeung Kangjeng Nabi mah yeuh mata batina teh geus ngomong deul. Pan ya Rasulullah kunaon senyum bae atuh bongan teu dididik adab kumaneh dididik dengan seukur dididik supaya boga harta jeung jabatan doang atuh pasti moal aya aji ka anjeun teh. Ceurik nyana. Ceurik tak kuari teh nu teu masantrenkeun anak. Ngan sakadar kita sekolah, kita dagang, kita usaha, ujung-ujungnya kolot, nah ketika kesulitan, anak terboga adab, ulah disalahkan anaknya, disalahkan bapana. Mau disalahkan, indung naku, bolon-bolon, tidak diindung jeung bapak teh lain nggak didik anak, make ilmu adab, tapi nggak didik tak, tidak takabur jeung sombong, ulah disalah. Jasa sekolah mah eta mah pabrik sombong. Sekolah mah sama produksi takabur. Tapi kunaon ku indung jeung bapana disakolahkeun. Terus lamun diseimbangkeun mah jeung masantren, rada aya keseimbangan nyana. Antara jeung henteu tapi nu meles-meles. Sakola SD, SMP, SMA, kuliah, lekirahan ngaji tauhid jeung rurukunana mah ketika kesulitan bapana minta tulung ke anakna ditendulungan ulah disalahkeun saha duh disalahkeun buah mana lain sakadar bapana buah mana ini Kangjeng Nabi nah hawa teh di mana zada teh nama teu mere mana atau teu mere walidun seorang bapak, seorang indung, warang ke anaknya Abdullah nuleuwih utama minahli ada tibatan mere ada. Lamun dididik anakna ceng, pasantren. Sakola mah sia daek atuh aya henteu poe masantren da lah. Karasa sia ku siang teh. Lamun sia geus boga sagala kemudian hayang ibadah ka Gusti Allah, sia teu boga bekal jaga deukeut diri ka Gusti Allah kan tuhung sia kajen kuku mage masantren. Ya abah masantren tadi ya sok bisa nang ka abah kan. Ulah sok ngabalikan. Lain abah masantren teu baheulana. Abah teh geus atuh ulah kos abah teh sia. Ulah kabehan teh masantren teh. Teu kurang nugurkeun abah. Pan sia bisa kos kitu. Pan uya ge teh kaluhur. Ieu udah bisa ngadalil. Nu mantap ke jaram anak ulah main PS. Nyaram anak ulah nonton TV. Teu kudu diceramahan ku bapana. Asal bapana tiok nonton TV, anak otomatis. Ngadaekeun nonton TV, malah mah nontonnya di kamar lain kayak abah. Emang nonton abah di TV, di TV-na di kamar ge. Beres sampe aja nyaun, Pak. Nyaun. Kulo teh ngimpi teu jadi abah. Laku-laku aja ka kamar, ieu naon mah? TV. Mana di kamar? Di abah iya. Jeung imam meureun ya gitu lah. Tapi lamun anakna neuleuh ka kamar tasbih sok gede kieu. Neuleuh di patengahan tasbih sok gede kieu. Eueuh titi. Dina ayana cuek bae. Anakna ge, nah aya teh tasbih naon? Jualeun dong. Sugan ka para di abah sia ieu. Boro-boro nasbih kan. Nyahoon. Tapi lamun tasbihna di sajadah mah teu ngagantung. Kan kuari mah tasbih teh di mobil digantungkeun. Mau mobil bisa maca tasbih. Itu di lawang bae. Wow, gua deh. Itu ai salah mah lambang Islam berarti eta teh. Nu bagusna disajadah teh anakna kadenya ieu paranti abah. Nyaho. Ketika dek bae abahna ka tengah imah cuek bae kana tipis sapoe dua poe sabulan dua anak mikir sorangan. Anak mikir sorangan isi nama ka abah. Minimal diletikeun gitu. Minimal diletikeun aya abahna saya kurang di abah isi nih letik bae. Oh, eta teh rada beres kan. Bisa beres ka 5 bulan ka 6 bulan mah. Pareuman aya abah, pareuman aya abah. Pareuman aya abah. Isileun. Coba lamun abahna osok nonton mah. Aya bae dangdut. Abah ka mana nya? Emang udah ikar resep abah ye. Oh, anaknya jadi goblok ke abah. Ya Allah ya Rabbi jahun anaknya. Jadi dia kalimat tetangga ayah abah. Emang gue nanti iya. Ayah Epi Tamala di TV. Ayo cakain kok gitu dia lain keserian emang siap kos gitu bubu.
Engge nyaho jasa buku. Zamun nafaqatul wali. Jadi ku Kangjeng Nabi mun indung bapak yang diurusan ku anak, jadi make ilmu adab. Kena naon peradaban antara anak jeung bapak. Antara bapak jeung anak jeung bapak. Nantak ngeunaheun ka dituna teh teu kudu hese deui. Geus dileletik dipagahan ku indung teh leuwih istimewa indung magahan anak. Pagahan bapana cicing didinya, indungna di deceng ka deceng ieu. Inge cah ieu, emakna tanu bagahan asup nyurupna cepet. Nyurupna cepet eta teh. Sumut indung kanu jadi anak we. Ye, ali gebra. Beja berba sama. Beja berba, paja berpa, bapak. Jadi apa bapak? Sing jadi si, ya jaya, sia. Baca bu ya, bapak sia. Masya Allah, dididik kuno jadi indungna. Oh, mau datang ke dipagahan sapinah kuno jadi indungna. Yes, arkanu salat baca, arkanu wudu sitatun baca. Kabelah dina dibere dipagahan tauhid. Kabelah dituna adab-adaban. Geus jana ge sopan ka indung bapana. Ketika indungna kakarak sales basa etik, perhatianna tinggi. Emang sales mah engke kukula pangmelikeunnya ka obat warung. Mulai. Emang rada parah ya kayak kukulanya dibawakan ke desa mantri. Anak-anak teh langsung. Iya mana geus ngagoler ge. Aya anak ka mana? Nya mah di pengkolan main peh. Sesi budak. Digerokeun ge, hei, masih muriang teu dibakar rumah sakit. Pae hade. Aing kos itu sia gedeun guku hage. Aing ge nyaho jasa lah pokona. Bungan kusia di pasantren ini eta akibatna kok kieu ulah nyalakeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ulah disalahkeun anakna ketika anak teu sopan kan jadi indung bapak. Pernah didik teu ku indung bapak anak. Min hakil walad alal walidi salah satu asya. Apaan kitu? Min hakil waladi hak anak alal walid kawajiban kan jadi indung bapak anak tilu perkara. Hiji ayusamyahu bismin hasanin. Iza wulida anak di mana lahir, ngarahan make ngaran nu bagus. Parentah Kangjeng Nabi. Abe mendidik. Ieu mah ngaran saya. Ieu ngaranna saya Robert. Sakumaha urang kulon Robert. Anu ieu Johannes. Masyaallah. Geus pohoan ka Kangjeng Nabi. Geus pohoan jasa. Anu ieu ngaranna Roberto. Anu ieu Ronaldi. Kon ngaran kos kararia amat ieu. Cara teh kos karar itu dipakai ngaran. Ya Allah ya Rabbi. Ayu samyahu bismin hasanin iza wali pakai ngaran anu bagus. Idi ngaran Allah make Abdul. Saya ngaran Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Atau make tafaul ke ulama-ulama. Isa ngaranna Ghazali, Imam Ghazali aing resep biasa di ngaranan Ghazali. Ghazali itu tasawuf, Ghazali itu kang main bola. Kalau masalah ngaran-ngaran atau akur. Nomor kedua, ayyu'allimahu al-Qur'ana idza mayyaza. Urukan peindung bapak Al-Qur'an. Al-Qur'an teh di jerona timimiti majana ngahartikeunana kabelah dituna adab-adaban jeung sajabana. Al-Qur'an teh geus komplit sajabana sagala-galana. Didik ku indung bapana. Nomor katilu ayyuzawijahu idza balago. Di mana geus balik kawin teh. Lamun eta dilaksanakeun rapi imah tangga. Rapi matana. Budak di bebeja bah, kurang yang kawin. Kawin sia, can tamat ya sekolah. Di bah, kana jan bari sekolah ge anakan dia bah. Apa lah bingung ngajawabnya. Aing masalah eta tuh di budak kumaha. Besi pajar teu bisa tenang dah. Bah, ya anak teu beres we ka jeung kumaha. Nah eta didik keur tuh eta. Eueuh deui beberean indung bapak balikan deui. Eueuh deui beberean indung bapak kanu jadi anak lu leuwih utama tibakan mere adab. Caki itu mah tamatkeun teh catet tang haji 5 tahun boga eta we mantep. Tuh lagi teh dari catet. Ayo guys. Balik we ka Tajong. Tadi teh naonnya? Pohoan eta. Otak nangan beursajeun ka. Eta balik ka ieu mah.
mikir anak bener gengnya ya anak aing aduh geus lah nu hiji gagal sakola bae aji kadu jadi kolot nu kadua ge gagal aduh duka tilu mah ieu aing dek nuturkeun ucapan Kangjeng Nabi ulah ka Kangjeng Nabi tah ulah mah hanya nyampaikeun penyambung lidah doang geus ulah dianggap geus ulah mah geus Kangjeng Nabi teh langsung geus we ka Kangjeng besi pajar hayang di pasantrenan ulah ka Cilong henteu sama mana ge teu aing mah kemana ge sabodo sarua bae teu kudu ka dieu hongkong. Itu penting aja di lembur aya pondok kadinya. Nah, ulah sampai gagal kabeh sugan deh keluarga ya hiji-hiji yang ngangkat ke di akhirat. Mah ieu budak di pasantrenkeun ke di akhirat nanya salamet teu karunian ka indung bapak jeung teu karunian ka dulur-dulurna. Mantak naon pikiran kadinya teh. Kurang malain gitu guys hiji gagal kedua gagal sia sakola sing bener engke abe ka dituna sia bisa nungtun adik-adik sia ya usahana jeung politikna geus we eta mah nu kos kitu malu ditayun mun kaluar jumbo lain tuh jumbo eta kos tadi Kanjeng Nabi Sulaiman khuyro Sulaiman alaihi salam ditahmili Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam di salah satu telu ije milih harta dua milih kerajaan mulk nomor katilu milih ilmu cak Allah wahai Sulaiman mana coba kuari di antara tilu ije harta seadak-adak dua kerajaan anu luar biasa tilu ilmu Fakhtarul ilma Kanjeng Nabi Sulaiman milih ilmu abdi mah ilmu bae Gusti harta mah nyanggakeun ka Gusti kerajaan nyanggakeun ka Gusti abdi mah ilmu bae Gusti naon rumasak maneh milih ilmu harta mah bakal ditinggalkeun ku abdi can ditinggalkeun ge kadang-kadang ditinggalkeun rusak kerajaan contoh ti baheula hanya adigung hungkul bakal ditinggalkeun tapi ilmu mah bakal milu ke jero kuburan bakal milu ke masar bakal milu nyebrang jeung abdi babarengan bakal milu ke sorga abdi mah ilmu bae cak Gusti Allah dipuji masyaallah cak Gusti Allah anta habibi ya Sulaiman anjeun kakasih kaula wahai Sulaiman dimilih ilmu ternyata tahun 2 tahun dan berikutnya kerajaan aya di nyana harta aya di nyana milih ilmu nu dua kumpul kabeh jadi ngahiji ilmu tah masyaallah asup ka pabrik teu boga ilmu tukang sapu kunaon emang ieu jadi tukang sapu atuh teu boga ijazah deureus we kula mah sapu gawe sok dicarekanan bae ku pintron wah capek jasa coba orang lamun boga ilmu mah di kantor pakai AC sakali tanda tangan waduh beli pijang ilmu eta sarajan eta ilmu kederes eta coba orang boga ilmu agama sopan bae ka sasahan ka adi nya teuing dedeuh teuing teh adi ka kakak ieu teh luhureun urang ka emang ka uwa ya kitu kan Ingsa jabat-jabat sama ka guru gitu kene ka anak guru gitu kene urang guru ka eta ka anak lagi berarti guru ka dina ge guru bae sopan teu meuli sopan mah mantak naon ya Allah ya Rabbi eta ilmu bekal ilmu teh bakal ngeunaheun jeung saha bae nyararambung ilmu nu aya di otak jeung di dadana bakal ngembang ngeunaheun di dunya wal akhirah mantak moal salah Kanjeng Nabi hiji beberean seorang bapak emas kanu jadi anak kecuali leuwih utama kecuali mere Adam geus ulah disalahkeun lamun anak teu sopan kanu jadi indung bapak lantaran teu pernah dididik ku indung bapak mun dididik bener tadi sopan mah abang geus ulah hese-hese naon nyebebe bae sakola besi kula terpoho ai tertopo mah jadi kieu besi mah hayang cicing di imah disadiakeun ku kula besi mah yang di imah mah bae atuh hayang bebas mangga ngutus bae saha bae ka dieu sama masyaallah Gunung Karang gede leuwih gede tibatan Gunung Karang kakarak ditawaran doang can dibere geus bae nungguan we nyeunai budak ngomong doang ka mana isinya leutik deui tah Gunung Karang leutik deui tah sing ada tak bongkar bahaya ya. Insyaallah. Itulah
kewajiban anak kanu jadi indung bapak. Mana pak? Perhatikan, cukup jangka sorga kos kieu bae. Masya Allah. Emang Wes Kurni kumaha gitu? Wes Kurni teh kapan nu mantap dijadikeun kutubul aulia. Anu nya nama koba kaos hen, istirahatna nya nama di ditu handapeun Lauhil Mahfuz. Handapeun aras. Kanjeng Nabi waktu Mi'raj teh aya nu keur ayun-ayunan bae kieu ye. Di citra. Reciku patawasu. Ayun-ayunan di handapeun aras. Noel malaikat Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril saya ta. Malaikat Jibril huwa abduka wa Zulqarni. Oh, anu istirahatna handapeun aras ku Gusti Allah geus menang di mana-mana nya istirahatna di dieu. Ya Karim. Kuluhur-luhur teuing eta si jelema. Datang ka istirahatna di handapeun aras geus tinggal ka surga doang. Terus saya Kanjeng Nabi Mi'raj hasil Mi'raj salat teh eta ditaliti. Waduh, koreng Weser Kurni teh kumaha? Moal bisa ninggalkeun imah salila indungna aya. Emang kumaha gitu? Indungna geus teu daya teu upaya mun ku urang mun aya setruk. Isuk-isuk kunyana dipandian, dielap taina, kiihna jeung sajabana beres dielap di wuduan, di bedong kunyana sangeus di bedong, di bere dahar terus diayun kakara nyana ngangon nu deket-deket bae. Oke, kira-kira bangsa jam 11 bere deui susu ka indungna. Sore mere deui dahareun. Salila eta terus bae Wes Kurni teh ibadah khusus ka Gusti Allah. Ngurusan indungna. Ngurusan indung kakara Allahu Akbar. Ngurusan indung kakara maca Quran. Ngurusan indung kakara maca sholawat. Kitu jeung kitu bae. Sabaraha taun eta kitu dieun kitu bae 20 tahun. Beres wes ku emakna maot kakarak nyana keluar di negara Koron Yaman menuju Madinah. Pandititipan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ku Kanjeng Nabi. Engke bakal aya seorang pangangon ka dieu ngaranna Wesul Kurni. Mun aya eta gegerahan sasalaman, sanggeus sasalaman minta doa. Salamet di dunia wal akhirat. Nyana termasuk di jumlah di kutubil aulia. Kanjeng Nabi. Cirina ya Rasulullah. Naon cirina? Cirina hiji leungina di dia aya hideungan kadua leuleus. Memantak leuleus nyana teh tilokna naon ngan zikir bae. Ai urang mah ngampakan suluh. Bacul. Mobil gede teh naon karang-karang eta. Poronton. Itu mah teu salah. Ngan itu pagawean bae. Ngan sok kudu ngangon doang. Penta eta titik aya titik-titik musajenana. Dicantik baik kan ku Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali kapanggih latak begitu kapanggih dibedakeun atur salam ti Kanjeng Nabi. Kitu-kitu dongeng Kanjeng Nabi. Cenah ulah dibejakeun ka sasanya, ulah dibejakeun ngadoanya beres kada idit deui embung kanyahoan wali asli mah. Ai kuari mah pan dikatitikeun. Hadirilah waliullah. Allah. Zikir dengan para wali. Wali mana meren? Wali meren. Atau wali kota. Itulah Wesul bercerita sekilas. Wesul Kurni istirahatna baina qausaini. Bahasa kinaya kudeketna diri ke Gusti Allah. Tahtal arsy. Kurang tak ngurusan indung. Masya Allah. Kurang mah kakarak sabulan 2 bulan ya yumen tacai bae. Waalaikumsalam. Gimana aja? Cikupa gini. Enon. Cuma kieu cai. Boga mang geus teu. Seorang kaya ngising dina kieu dia dibawa ke rumah sakit. Ieu mah kieu bae kieu lah. Atuh lamun cenah ieu panjang lamun teu pendek nu teu panjang bae kieu. Oh, kali. Kita mayan jelema berarti ai. Takut beres takut dikuta. Itu kuat. Ye. Indung ngurusan anak 12 teu pernah ngeluh setik-setik acan. Tapi 12 anak ngurusan indung hiji. Masya Allah teu kawawaeun. Otak pikir. Indung ngurusan anak 12 bukan ngeluh. Gerayana. Luar biasa dibikeun ka anak mah. Kereuna indung mah neangan. Nuhun. Dagang tarimpang jang anak. Nun, dagang itu bala-bala jang anak. Bugalan biasa, mun geus boga duit, belikeun ka sangu anak dahar teu beus. Ate indung gede jasa.
pikir kotak pohar raja seseorang indung. Dekat indung muriang 12 anak. Tuh mampu urusan hiji-hiji aja. Cek nukola sia tuh, panai ini kamari. Coba ini mah tekaur, coba karo adina. Gelut atuh. Gelut. Mun kitu mah tek bedek jual. Orang jual saya beli tiu yang urusan emak. Tolong. Emak kene, ternyata masalah emak. Atau mantak naon sawah sia jual jang emak. Ieu mah aya urusan. Nu emak ieu lah urang jual jang urusan emak, padahal nyana ge hayang. Kita ngomongna doang, sawah-sawah emak, jangan urusan emak, urang ngan urusan doang. Sugana leuwihna bae gitu. Ayo sia ada kira dipake ka emak. Coba lamun kieu emak muriang, sia ngaranna ge dulur ieu, atuh endek babarengan jeung kakak, ayo urang urusan ieu emak, andai kata ngan sakadar tanaga doang geus alhamdulillah. Ieu mah tanggung jawab kakak ye, kakak mungkung hirup kene, cek kira hade ngabakti ka emak, cek dibawa ke rumah sakit, modalna jeung biayana ti emak, kaceun kuku mage mimiti ku ari datang ka maotna bisana, ngasikeunana jeung sajabat tanggung jawab. Ieu mah ulah ngilunya naon kajen kuku mage. Ngan sia beusi henteu pajar berbakti, geus berbakti tanaga bae, segala rupanak ti kakak. Mantep ya. Mantep. Lain kitu Pak, kakak di tangan ge eueuh. Wah, iya dibakar rumah sakit kakak doang emang tenyawan kamari anak pugu di dia ngutar atur segala orang bakar rumah sakit kayak nyata pugu kos itu teman kalau jasa tak kakak tuh mulai jadi ya betul bang dia orang-orang baik bapak Tuhan tuh lain itu kakak kok bapak nyana membuka mobil segala buka perusahaan kakak ondo kos itu mas les bawa ke rumah sakit tuh adik-adik bapak Tuhan jadi adik teman itu bogapan usaha lagi sekira ngawarung dibawa sebenarnya 5 poe geus dibayar jol we kakana mama pas diurusan teh kusia kakak ka mana kan kakak keur boga proyek kudu suka buru ya iya aya proyek mah 5 miliar tenang we heulana make duit siapa heulana si kakak tolong age bin gosong katanya ngegeleger-geleger ka ceuli adik enggak aya 5 miliar mah geus pokona mah ieu mah goreng mah make duit siapa heulana eta kitu da doang teh nyeri jasa. Ya Zabul Walid ya zamuhun nafaqatul walid wajib kalau jadi anak nganapakahan indung jeung bapak wa inhala apa kolotna daona jeung sajabana wal waladi jeung wajib nganapakahan anak indung jeung bapak boga anak kemudian anakna henteu usaha wajib si bapak si mak nganapakahan anak wa insya bala sanajan kahandap anakna boga anak incu berarti teu mampu nana wajib bae dinapakan teu manang diantapkeun doraka datang anak ka imah bapak waalaikumsalam sia ieu kudu amat eta bah dagang naon ieu kuari dagang modal ti abah teh pake ngawarung aya nu ngabobol warungna bah beak jeung warung-warungna lain dibobol meureun dijual ya saparo-saparo bah lah jual longgo dibobol ondo meureun anak tadi yuk atuh anak kula kilima pandah usaha pernah kula di egle gitu gua abah tadi sekolah tuh kalau mata saya nabe egle itu kan itu sih aja terus gitu baik ayo hari bah anak 5 memajikan alhamdulillah itu sehat ngawarung gesan geus wallahu a'lam kula ngawarung geus tamat berarti kula ngawarung geus lihat tuh aya diwal ti ka bapak sakitu bae kula malapor ulah ngomong kieu si bapak budak laporan kitu tiba telah ulah kos kitu bapak aya kene sia teh anak abah tenang bila perlu kawin deui sia wah eta kolot hebat teh teh mah kitu teh hebat kawin kan sugi going dikawinkeun ai laku kitu geus sia boro-boro kan sugi bubu eta hese tenang ya pokona mah balik tuh beas bawa tuh duitna dah duitna tah anu beusi aya kopi gula bawa geus kuliah ka ditu. Oke, nangdopet ti lupa sia bisalah butuh deui. Hadieu deui. Lila abah aya, pokona mah geus tenang we. Eta kolot ngaranna geus. Ngeunaheun kan jadi anak.
nikmat ya belajar. Bener-bener abah ya. Abah. Mudah-mudahan panjang umur bah. Didoakeun ku anak. Didoakeun eta sabalamun kau sia datang ka imam. Sia deui. Amari sia, kuade sia. Atau mencari makhluk bisa mencari sia henteu. Nyeri jasa pan lain teu mencari anaknya. Kurang kumaha geus ka warung teh geus ngojek teh atuh emang diberena sakitu. Meureunannan ku Allah teh dieureut kemudian atuh ieu teh naon kitu ngaranna cobaan kanu jadi bapak. Tah bapana nyarekeun kanu jadi anak. Kan puyeng anak 5 pemajikan mana imah bocor usaha teu ku koloti carekan. Tah imah dulu nah es bae. Leuh bae. Coba pikir kurang dah. Emang iwal tinggal doa. Ya Allah, ya Rabbi, meme abdi, nupaes, maning abah. Tugan wae warisan anak abdi, mandek warisan anak baik, Gusti. Sebab malah kadi kubur, tanah baikan modal mah. Ngadoa sekira-kira ya. Salah apa? Masya Allah, coba mun abah negara tadi bagir mah. Sia butuh sakarung bawa diapakan aya 5 karung kene bawa besi tuh di goa nya di warung nyokot catet teh ku sia kebayar ku sia kita bayar bawa ayo ka warung ke bona ka abahkeun ka dieu abah mah biasa ieu ka dinya kamalain saya tu aya di dapur bawah kan itu sia pemajikan sia karunya anak sia karunya waduh pemajikan sia teh peminantu abah anak sia teh pangincu abah maknya lamun datang ka terlantar atuh pan abah izin ka masyarakat mau ka Gusti Allah mah tenang pokona mah harta abah harta babarengan geus bawa ka ditu sia besi kurang ke saminggu 2 minggu datang deui ka abah geus salia aya abah mah di dia ayo wae geus nyanak ceuri ke tanah ceri kata anak di pengkolan, minta motor baik gitu ya abah. Masya Allah karim. Beak geus ku bagir mah, beak geus ku bagir mah. Ya Allah ya Rabbi. Tadi anak wajib nganapakahan ka kolot, anak nganyeunahkeun ka kolot. Kuarikot nganyeunahkeun ka anak atuh aya ieu di bapa. Tak lamun urang nganggap bahwa harta ieu titipan ti Gusti Allah pasti bageur. Mata urang teh ulah memandang mata kasat teh tapi mata batin urang. Kumaha mata batin teh? Ieu mata batin teh. Cak mata ieu mobil teh indah. Cak mata ieu gedung agreng teh luar biasa, cak mata nu ieu kebewahan teh luar biasa. Tapi cak mata batin mah pan cak Gusti Allah dunia teh hina. Dunia teh hina kapan illa mataul gurur dina Al-Qur'an. Cak Sayyidina Ali, dunia cipak, dunia etalir teh beda jeung bangke. Mata batin urang pasangkeun, mata ieu neuleug gemerlap dunia nu luar biasa, indah amat. Tapi mata batin orang hasil ngaji petakeun jajak Allah mah ketika dunia dijieun pernah didolo-dolo ku Gusti Allah ku hina-hinana sehingga wali-wali Allah nu mantak naik derajatna jadi waliun min auliyaillah lantaran ninggalkeun hihila reget dunia mata batin orang kitu bakal stabil geura ge aya RT nu datang ka urang jam pembangunan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadieu teh. Diuk. Gampang jariah modelan. Diuk dia. Sok ngarapon naon dia teh. Kula mah ai kapeung-kapeung jarum ai gaes jam susang. Kuari naon teh jam su. Aya. Kadieu. Cak teh bingung ai ieu. Dek dibere tak dek ngompat ka aing ieu. Bingung ai jeung nu sugih teh kok kieu ieu. RT ge bingungan ka nu sugih mah. Bingungan. Ai nu susah mah kawan nu sedang teh. Ngidulnya eta. Malah digerak ya pulang diliwat. Nusu sama gitu, giliran nusu dia kalah. Dia kalah ngobrol lah dia. Dia sabar orang ini. Saya nupang gede. Nupang detik nggak sah? Orang pegotong seberapa ke masjid? 100 juta. Menurut saya 80, tinggal 20 deh. Kayak aing memikir lagi gampang. Kalau mau sarese kabehan sia datang ka aing. Cak RT. Teh ku galedeng teh budak. Jeung nu sugih pelit kitu koret narepet dulu hese tapi lamun nu sugihna teh ulah ieu jang RT heula tah nya ieu jang mati sada dah sama kok kitu mah bedakeun ka masyarakat ieu can kitu ulah tah ieu mati ulah tah sabarna tah 10 juta heula ke isukan ge mun boga 10 juta deui RT ge agak tergeter
Iya kumaha ieu lalakonna bener. Bener. Atuh engke pula jeung pamajikan ngendong bade. Ku bagir mah. Naon eta nu mantak bisa? Golosor 5 juta, golosor 10 juta, golosor 100 juta, golosor 5. Nyana teu memandang bahwa dunia teh mulia cak mata kieu mulia teh ngegelser-gelser cak mata batin mah. Pan dunia teh hina dibandingkeun kahinaan mata batin jeung pandangan zahir bakal barang. Bakal barang. Masya Allah. Urang mah mata batin mongkleng buta. Sehingga ente ayah memandang bahwa dunia teh hina. Hina, tapi lamun dipakai jariah. Hina, tapi lamun dipakai sedekah. Hina, tapi lamun dipakai nyantuni. Amal eta teh bakal ngabungkeuleuh ka pandihna jaga geus taeh kakak. Ya Allah ya Rabbina wajib kanu jadi anak nganapakahan ibu bapak mun ibu bapak nak teu mampu nanaon mun teh dina kakahan ku anak doraka wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak termasuk incu mun anak teu mampu usaha jeung teu boga nanaon mun henteu dibere napakah nu jadi bapana doraka nu jadi bapana wa ini tarapa wallahu a'lam.